فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبلها مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم والله أعلم بمراده. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم. Waqad nazzala sareng teman-teman geus nurunkeun Allah bil bina'i kalawan mabni lil fa'ili kana fa'il wal maf'uli sareng mabni maf'ul jadi menang nazzala menang nuzzila menang majhul menang ma'lum alaikum kamarane kabeh fil kitabi dina kitab Al-Qur'ani tegesna Qur'an fi suratil an'ami dina surat Al-An'am an sanyanyana kalakuan mukhaffafatun tegesna muhaffafah minasakilah wa ismuha sarang ari isim nalapad an mahjubun eta dibuang ayat tegesna annahu lapad annahu ija sami'atum di mana-mana ngadenge marane kabeh ayatillahi kana ayat-ayat Allah Al-Qur'ani tegesna Qur'an yukparu di kupuran biha naon kalawan itu ayatillah wa yustahza'u sareng diguguyon biha naon kalawan itu ayatillah fala taqudu maka ulah cicing marane kabeh mahum sertana kabeh di dia kafirin ayat tegasna al kafirina anu al-kafirina jama kafir kabeh wal mustazina sareng anu ngaguguyon kabeh hatta yaudu sehingga teuleum kabeh fi hadisin ghairihi dina omongan salianana itu omongan innakum sanyanya namarane kabeh ijan atuh in qa'adtum lamun
cicing marane kabeh mahum sertana kabeh. Misluhum eta umpamana kabeh fil ismi dina dosa. Innallaha satune Allah, innallaha sanyana Allah jami'ul munafiqina eta ngumpulkeun al munafiqina ka jama munafik kabeh wal kafirina sareng jama kafir kabeh fi jahannama dina sina neraka jahannam. Jami'an al-nasakabena kama ijtama'u fid dunya seperti perkara ijtama'u anu kumpul kabeh fid dunya di dunya. Alal kufri kana kufur wal istihza'i sareng ngaguguyon. Alladzina tegasna pirang-pirang jama badalun eta jadi badal minal ladzina qablahu tina lafad alladzina qablahu yatarabbasuna anu nunggu-nunggu kabeh yantajiruna tegasna nunggu-nunggu kabeh bikum kamarane kabeh ad-dawaira kana hancur pain kana maka lamun aya pain kana maka lamun aya lakum eta tetep kamarane kabeh fathun ari putuh joprun tegasna kauntungan wa ghanimatun lan ghanimah minallahi saking Allah. Qalu ngucap kabeh lakum kamarane kabeh alam nakun ya kami ma'akum eta tetap serta marane kabeh fid dini dina agama wal jihadi lan jihad pautu maka maparinkeun marane kabeh naka kami minal ghanimati tina ghanimah wa in kana sareng lamun aya lil kafirina kajama kafir kabeh nasibun nari bagian minal zafri tina kauntungan alaikum kamarane kabeh qalu ngucap kabeh qalu ngucap kabeh lahum kaitu kafirin alam nastawid nah henteu nyieun kami alam nastawid nah henteu nyieun pamimpin kami nastawalli tegasna nyieun pamimpin kami alaikum kamarani kabeh wa naqdir sareng ngawasakeun kami wa naqdiru sareng ngawasakeun kami ala akhdikum kana nyiksa marane kabeh wa qatlikum sareng merangan marane kabeh fa koina maka netepkeun kami alaikum kamarane kabeh walam namna'kum minal mu'minin sarang henteu nyegah kami kum kamarane kabeh minal mu'minina ti jalma mukmin kabeh ayat baru yen tah untung itu mukminin bikum kamarane kabeh ayat baru kana yen tah ngalah untung itu mukminin bikum kamarane kabeh bitanzilim kalawan ngahinakeunana itu mukminin wa murasalatikum sareng ngutusna marane kabeh bi ahbarihim kalawan habarna itu mukminin palana maka eta tetep ka kami alaikum kamarane kabeh al minatu ari nugraha. Qala ta'ala was ngandika sapa Allah ta'ala Allahu maka utawi Allah yakumu iku kang hukuman Allah bainakum antarane marane kabeh wa bainahum sareng antarana jalma kafir yaumul kiamati dina poe kiamah bi ayyadkhulakum
kalawan yen tangasupkeun Allah kum ka marane kabeh al jannata kana surga wa yadkhuluhum sareng ngasupkeun Allahum ka jama kafir annara kana sana neraka wala yaj'al Allah sareng muapisan-pisan ngajadikeun Allah insyaallah lil kafirina ka jama kafir kabeh alal mu'minina ka jama mukmin kabeh lil kafirina pikeun jama kafir kabeh alal mu'minina ka jama mukmin kabeh sabilan kana jalan torikon tegesna jalan bil istinsoli kalawan nyambungkeun bil istinsoli kalawan nyambungkeun tapala dulur sadayana masih berkaitan jeung jalma-jalma munafik. Ingetan ya bahwa hiji aya kafirin, lamun kafirin mah kafir teh lir ka dia gelas nutup, jadi kosir ditutupan tuh karena kafaro katutup, jadi hese narima hidayah sawaun alaihim aanjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Jadi sarua bae ari jelema kafir mah dibere nasihat jeung teu dibere nasihat moal iman. Eta jelema kafir lain berarti urang ulah dakwah moal. Dakwah mah terus. Ya, ngan ai jelema kafir mah eta geus katutup hatena hese. Itu. Nomor kedua paladur sadayana aya nu musyrikin. Ari musyrikin mah paladur sadayana ieu bisa terjadi di lembur-lembur gitu. Percaya ka Allah, percaya deui kasalian ti Gusti Allah. Ya seperti enak percaya anu masihan nu ngarizkian teh Gusti Allah, tapi percaya bahwa nu mere rezeki teh adalah warung. Ya, lamun teu ngawarung madak cenah aing modar. Jadi kosna warung aya nu mere rezeki teh padahal nu mere rezeki teh badis Allah Subhanahu wa taala. Ari warung mah ngan saukur pelantara. Nya keur ngalaksanakeun syariat beh. Kitu ikhtiar, da ikhtiar teh dititah. Gitu, lain berarti ngajadikeun keyakinan bahwa nu ngarizkian teh warung. Paladur sayana. Jadi ngawarung ieu paladur sayana niatna keur ngalaksanakeun parentah Allah. Ngan Allah dinang sifat 20 paladur sadayana ngajadikeun ngadatengkeun rezeki teh aya nu kudu ikhtiar, aya nu teu kudu ikhtiar. Aya nu melalui ikhtiar, aya nu teu melalui ikhtiar. Ya, kieu beh kamari muludan kan pan urang mah teu melah eta jauh. Kadang-kadang datang eta jauh. Gitu kuring teu melak duren datang urang. An moal mere ka bapak-bapak. Gitu. Padahal teu melah duren. Ya, tah eta ngaranna teu make wasilah, teu make pelantara. Aya deui paladur sadayana Allah ngadatangkeun rezeki melalui pelantara. Ya, ngadatangkeun rezeki melalui dagang, ngadatangkeun rezeki melalui jadi RW gitu. Ya, ngadatangkeun rezeki melalui ayeuna ngomong dagang ka timus. Ya, nu ngarizkiana mah pada hakikatna saha? Allah. Jadi nu ngarizkiana lain eta. Kartos teh. Ya. Aja urang kudu usaha atuh kudu. Da urang mah disebutna tawakalna tawakal muktasibin. Mawakal nepi kana tawakal mutajaridin sebab ari tawakal teh paladirin sadayana aya tawakal mutajaridin, aya tawakal muktasibin. Ari mutajaridin mah badis henteu dibarengan ku ikhtiar kasab usaha. Ngaranna eta mutajaridin geus we sadatana we rezeki. Kitu paladur sadayana. Teu dagang roti teu daun geus kumaha we. Kos pamemet lah alik mah. Nah hikmat teh
gitu pula hadirin sadaya ya kan ulah waka bapak-bapak mana pikadinya mah gitu ya kekeh kudu bae Pak aya pelak-pelak mah ya jara ayam jara kuring gitu masalah hirup jeung teh mah kumaha we bodo amat disayang lagi sakadae kumaha we tapi mudah-mudahan bagus mah yang jelas isuk di Paraban sore di Paraban keur ikhtiar we jadi aya nu merah hayam moman 200 siki ceuk ya mudah-mudahan ka udang jeung milad gitu aya we di mana we datangna nya jo puutna boga panggilingan gitu teu kudu meuli deui bae judul halus kitu nya hingga paling melipur jeung ieu eta paladur sadayana ngaranna tawakal tasbih dibarengan kukas yakin bapak-bapak nu di KBG tawakal tasbih kan ya baroga bae lah jalan mah mah sebab naon ngaranna sumber anu ngadatangkeun rezeki teh di antarana asbab anu ngadatangkeun rezeki teh lain usaha ngumpul ayat 7 dina hadis nya hiji di antarana tolab ilmu gerage tolab ilmu kadang-kadang datang rezeki ya nu ngaraji modal dia geus daang barakali ya ku tolab ilmu manehna mah ngaji we makanya nyata teh laporan ka kuring mah boga biayaeun pasantren 3 Mang Odin tapi na masalah sebenarnya nya gitu paladur sadaya boga tuyul coba paling nyareatna ieu naon ngaranna nyarang hujan dia lupa lila teuing dia nyarang hujan gara-gara manehna ceuk aya mah gara turunkeun hujan ceuk eta men ulah dicarang ieu hujan ya orang sumurna kitu manehna rahat moman aduh ya eno jampe minta hujan Mang Laudin Allahumma skina ghaisan wala taj'alna minal qanitin ya bapak-bapak ada riwayat lah tiap pada salat Allahumma skina ghaisan wala taj'alna minal qanitin Gusti turunkeun hujan ka kami ulah dijadikeun kami jadi jelema anu putus asa 3 kali we pada salat sugan lamun di aya 40-an atuh ijabah ya penting ini lamun dilatih barulah ya pamemet mah kuat muter nih ancai kalau dur sadayana kumu bahraon dihitung-hitung kuring sampoe pasantena 2 tangki atuh meuli 350.000 satangkina 700 nyadanya berarti teh sampai kudu ngayakeun duit 700 eta nya berarti sabulan 21 juta eta mun 10 bulan bengek kita mah ya ternyata tadi anakna Mang Oman tah orang cai rezeki kang anjeunnya tuh cek kitu ya subhan tah ieu ngomong gara-gara Laudin jadi ngomong ge nyarang hujan dilatih tah paladur saena di antarana tolab ilmu ya karena gara-gara di muawana jadi di hayai kopi-kopi ya gitu eta ngaranna ngaji di antarana ngajadikeun sebab datangna rezeki aya deui istighfar Pak ya man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib jelema anu ngadawamkeun istighfar setiap karupak bakal dibere karenggangan setiap kabingung bakal dibere jalan keluar bakal dibere rezeki anu teu disangka rezeki keur seret loba teh istighfar 3 silaturahmi ya silatur lamun urang datang ka babaturan cai mah kaluar benar kan 4 doa ya eta doa adalah makana lamun jelema baheula sok ngaranana puasa kita nepikeun ka di pupuasaan nya hayang tuh Haji Rahmat paladur sadaya ayeuna geus 15 tahun paladur sadaya teu eureun-eureun puasa urang mah kitu kade puasa ulah hayang beunghar paladur sadaya ngan di antara
paladur sadayana anu ngadatangkeun rezeki teh adalah doa. Ya. Allahu akbar. Itu karena engke paladur sadayana nomor ke-7 adalah ikhtiar kasar. Usaha. Jadi ente ngan saukur usaha hunkul anu ngadatangkeun rezeki. Jadi loba sumber rezeki teh sebenarnya mah ngan ai pada hakikatna nu ngarizkian saha? Allah. Paladur sadaya. Ya. Tamakana pikeun urang malah ikhtiar kudu aya naon melak-melak cau tah, melak-melak awi tah naon we pokona mah. Nyai kuring mah teu eureun-eureun ikhtiar naon we. Iseng wae pokona mah. Heuh mah. Keur musim hujan teh melak-melak kanggo bodo amat jadi henteu mah. Naon we pokona mah. Yang penting aya sumber ikhtiar. Sebab kuring mah yakin kana hadis kieu paladur sadayana ceuk Kanjeng Rasul hari tiadai ka yunazilullahu laqarizqan gerakeun leungeun maneh Allah pasti nurunkeun rezeki nya asa deui gerak betul mah paladur sadayana insyaallah Allah bakal nurunkeun rezeki ulah hayang rezeki paladur sadayana teu daek gerak-gerakan acan hayu ya paladur sadayana gitu tah. Allahu akbar. Eta balik deui kana asal bahwa aya kafirin kaper katutup di mana nomor kedua aya musyrikin paladur sadayana nyaeta jelema anu ngaduakeun Allah Subhanahu wa taala tuluy aya munafikin. Ieu sebenarnya ayat berkaitan jeung jalma-jalma munafik. Jadi aya munafik mah bolong Pak. Ieu gelas bolong. Ieu bolong. Tangke di dia ayat anu bakal datang. Paladur saya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bahkan ke ayat seterusnya osok salat. Eta jalma-jalma munafik paladur saya. Ya. Jadi gelas bolong. Eta ngaranna napako teh bolong. Aya di jalma mukmin tina amanah yakin percaya. Ya, maka surat Al-Anfal ayat 3 jalma mukmin mah wa ijatuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana ari jalma mukmin mah di mana-mana dibacakeun Al-Qur'an tambah iman. Mana bapak-bapak ayeuna nu diaji kurang-kurang. Quran ya, Pak. Nambah iman, nambah keyakinan ka Gusti Allah. Ya, sebab paladur sadayana ai Quran teh kan kawajibanana paladur sadayana hiji dipelajari wajib hukumna. Kade Pak boga anak teu bisa maca aib we, aib gede. Lamun boga anak teu bisa maca Quran. Geus dipelajari dibaca. Ya, geus dibaca digali, geus digali diamalkeun. Jadi opat. Hiji pelajari baca, gali, naon, amalkeun. Jadi ulang ngomong kieu, teh cenah ngaji tafsir mah Quran, aya Quran anu beusi salah. Ih, lamun Quran teh diaji arek ngaji naon? Ngan ngaji Quran kudu make tafsir. Paladur sadayana. Ya, sebenarnya patul muin ge tina Quran. Nahu ge tina Quran. Sorot tina Quran, kabeh tina Quran. Jadi paladur sadayana sumber ilmu adalah makanya dina surat Yasin kumaha ceuk Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an anu ngandung hikmat. Eta teh tafsiran apa? Al ilmu nafi, ilmu anu bermanfaat. Maka nahu ayeuna ngaji nahu ya. Bah, lamun ngaji nahu ayeuna tujuanana henteu arek ngagali Quran. Naon teh ngaji nahu. Cek imriti kaya hamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Ngaji nahu teh jang naon? Abeh bisa ngagali Quran.
ngaji sorok pala dur serena ngaji bade bayan mani abe bisa ngagali Quran fa absaru mu'jizatal Qurani supaya katingali mukjizat Al-Qur'an jeung pala dur serena bukaraosnya bukaraos ya lamun ayeuna urang bisa mesek tafsir mah mau aya ribut mau aya ribut